Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu gelis anu kasep penggemar carita nyambung nyanggakeun carios salajengna ti carita nyambung Siruyung Kawung bagian kahiji. Yasana Bapak S. Sukandar, garapan Bun Bunyamin. Berbet hiji budak awewe kira-kira umur 3 tahun ngereleng lumpat ngajauhan golodok imahna bari ngekewek sakeureut goreng daging hayam dada mentona ninggalkeun budak lalaki nu umurna kira-kira 7 tahun. Cindeleuk di golodok bari oge nyenyekel goreng hulu hayam anu geus molongpog eueuh kulitan lantaran geus beak di dahar. Sari sok hilian, dasari mah bager. Si budak lalaki teh bari ngeuneuh-ngeuneuh goreng hulu hayamna. Ti tadi manehna ngarenghik ka adina hayang dihilian ku daging dada mentok boga adina anu masih weuteuh lantaran taca di dahar. Ari lain di lamotan mah ngabarengan beakna sangu sapiring. Ah aim, ulu ayam mah teas, teu aya takingan. Budak awewe nu ngaranna Sari teh kalah lumpat beuki ngajauhan. Teas ge jerona aya poloan. Sari ngeunah geura belem. Sok Sari hilian da bager. Si budak lalaki teh anu taya lian ngaranna Wijana turun tina golodok rek ngudag adina. Montong di jero dapur aya nu gorowok. Horeng nyarum nu harita keur popolah pikeun nyampakeun gumilar salakina nu tacan ngarong heap keur nguruskeun dagangan areng di Garut. Maneh mah hawak pisan jana sakitu geus dileuwihan teh. Adi maneh mah piraning dadana saeutik jeung jangjangna nyarum kadenge nyarita deui. Tonggoy di dapur keur ngangeun kari hayam. Wijana teu nembalan, keteuyeub manehna lempang lalaunan. Geus rada jauh ti imah, rebet we manehna teh lumpat ngudag adina. Sari barang mireungeuh lanceuk na ngudag teh berbet deui bae manehna lumpat ngajauhan sieun direbut daging hayamna. Ma ieu geula lek ngalebut aking ayam. Sari bari lumpat teh ngageroan ka indungna. Ngomongna tacan pati bentes. Moal Sari asal mentawe jana saeutik. Wijana tetep ngudag teu nolih kanu jejerewetan. Aim, entong, ma ieu geula. Aduh, ma tuyung. Sari saterusna ngocek lantaran ngagorobas kana gawir anu satuluyna ngagulutuk ka handap. Ngagejret kana batu. Taksiran bae bakating ku sieun direbut daging hayamna. Manehna teu awas kana tincakeun. Tijalikeun najong batu anu akhirna jong jolong ngelepas kana gawir.
Ma sari ragrag kana gawir wijana ngagorowok ka indungna bari lewa lewe hing bae cerik rewas sieun adina kumaha onam jeung sieun deui ku indungna puguh pangna labuh teh lantaran diudag ku manehna. Kumaha jana Nyi Arum norojol rewas bari ngajingjing sinduk puguh keur ngangeun. Itu sasari ma sari ragrag jana embalan bari ngawiwi nunjuk ka handap. Alah na atuh kumaneh diudag-udag bae. Nyi Arum ngaberebet nyamperkeun ret ka handap nyabae sari teh kasampak keur ngajepak teu usik malik kawas nu geus teu nyawaan. Aduh ieu tulung na atuh sia teh jana mani lenger-lenger teuing ka dulur teh teu antapara deui ngan bletak bae tarang anakna ditakol ku siwur neunggel nu di luar kasadaranana kajurung ku rasa anu kacida rewasna mireungeuh anakna anu awewe geus teu empas-empes. Anu disangkana mah digubragkeun dumeh teu dibere daging hayam. Puguh tadi oge kadenge keur diudag-udagna. Sugan teh moal katutuluyan nepi ka ngalaman cilaka. Lenggerek atuh wijana kapaehan bari beungeutna boloboran ku getih anu ngale tina tarangna. Dreg-dreg krobas Nyi Arum tuturubun muruh sari anu masih tempas empes. Regeyeng dipangku dibawa ka luhur. Ret kawijana geus eueuh tina tempatna. Tinggal urutna we getih nyak celakan dina taneuh nu bayedug garing. Wijana mah barang indungna keur ngagulang gaper sari keneh oge dihandap bari melas melis sasambat sieun nu jadi anakna teu katulungan deui. Manehna mah geus eling deui tina kapiuhanana. Data di oge gegedena mah bakating ku reuwas neuleuh getih nu ngutur tina tarangna. Teu nunggu heula indungna ngarong heap di handap berebet bae manehna lumpat. Tapi sidik lain muruh ka imahna. Kolebat gaya bag jleg nincak taneuh. Ret ka budak lalaki hareupeunana keur ngajentul diuk luhureun batu. Tarangna dewol sedang getihna masih keneh merebay. Getih garing ting taramblog dina bajuna. Neuteup sakedeung semu heran. Geus kitu pok nu anyar datang teh nanya sorana teu reugeus. Kunaon tarang teh? Satong? Lain, otong. Jana kuring mah jaos si budak nu tayalian wijana. Lain nembalan pananya tapi kalah ngabejakeun ngaran. Pikirna da aing mah lain si otong. Jana manehna nanya deui. Tarangna ngadadak krung bangun aya nu di pikiran. Asa geus ngadenge ngaran kitu teh baheula. Nya. Memang ngaranna si Gumilar. Cek kerentas hatena nu teu kedal. Kunaon atuh tarang teh labuh? Manehna neraskeun deui. Omongan nu tadi katuda lantaran mikir heula. Kuma diteunggel wijana nembalan sabalakana. Harna boga indung teh galak, bangor meureun nya maneh teh. Wijana teu nembalan manehna kalah tungkul bari ngusap-ngusap
getih anu masih merebai mapai-mapai pipina. Ngarasa heran oge neuleuh aki-aki leungeun katuhuna kengkong. Tapi katingalina mah jag-jag naker serta teu katingali ti mana datangna jol-jol jleg weh hareupeun. Alah karunya kadieu urang ngubaran tong kadieu jana nya si aki-aki teh musiwel kana pesak ngaluarkeun flash leutik dieusi bubuk-bubuk bodas sarupa aci puruluk-puruluk diubaran kana tarang Wijana. Lembur cicapar teh jauh kenehna sanggeus ngubaran si aki-aki teh nanya. Itu tuh Wijana nembalan pondok bari nuju ka Lebak. Tembong parentul suhunan imah. Ari maneh didinya deui lembur teh si aki-aki terus nanya. Wijana unggek tapi panonna mah tacan leupas. Terus netep suhunan imah. Ingeteun ka adina nu tadi ngagurubag kana gawir. Rek balik teu wani lantaran sieunneun disiksa deui indungna. Oh, nyaho kanu ngaran Gumilar. Si Aki terus tarete. Wijana teu nembalan, manehna kalahkah melong kaget dumeh ieu aki-aki teu wawuh teh bet nanyakeun bapana. Eueuh keur kadayeuh Wijana kalah nembalan nu lain-lain. Memang teu salah bapana teh keur eueuh di imah. Percuma datang oge si aki-aki teh ngagerendeng nyarita ka dirina sorangan. Tet deui ka Wijana keur tungkul bari ngoer-ngoer taneuh ku curugna. Sabrehan oge geus kajudi yen ieu budak teh ngabogaan susunan anggota badan anu kacidah hadena. Dadana lebar, leungeun jeung sukuna pargel, panonna seukeut, sedang dua alisna gorompok ku bulu anu lestreng hideung. Alusna teh keuretan beungeutna nganla ka indung. Damun seuk ngala ka bapa mah tangtu geus kateguh yen ieu budak lalaki teh anakna Gumilar nu kumanehna rek didatangan. Lain geura balik atuh jana indung bapa mareun neangan. Si aki-aki teh siga nu ngajurung laku sedeng suku manehna oge sabelah geus malik rek indit tidinya. Wijana kawas nu humandeur. Namal balik itu aki-aki teh malik sukuna nu tadi geus dilengkahkeun ditarik deui. Sieun disiksa ku emak. Si aki-aki teh ngomong deui. Ayeuna mah manehna kalah neuteup moho. Teu pupugu jorojoy bae timbul pikiran anu lain-lain. Jadi moal baliknya maneh teh sanggeus rada lila kakara manehna nanya deui. Moal reka Aki dinang kapalit. Oh, hayu atuh, hayu urang bareng da Aki oge dek kanang kapait. Kot urang akot supaya gancang. Si aki-aki teh bari ngasongkeun tonggongna. Wijana teu panjang mikir deui. Gegedena mah percaya kana omonganana. Oge sangkanana ieu teh jalma bageur. Tadi oge kapan geus nganyahoan make daek ngubaran sagala. Kecerak ot manehna kana tonggong. Diakot ku si Aki bangun hampang naker. Memang nya rupana mah siga aki-aki tapi sanya nama tacan akolot-kolot teuing mun dibandingkeun jeung Pak Asmita akina masih keneh
kolot Pak Asmita. Pakatingku genahna ngahenen dina tonggong katambah angin ngahiliwir teu beda we tinu dihihidan teu karasa deui reup bae bijana peureum anu satrasna nyegrek kerek beu teu bapa teu anak leungit ti bubudak teh cag heula.